Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. I'malul masdari ari ieu eta bab buat meretelakeun ngamalkeun amalna masdar. Bi fi'lihil masdaru alhik fil amal mudhofan aw mujarrodan fi ma'al. Alhik kudungan nyantelkeun anjeun al masdaro kana masdar bi fi'lihi kana fi'ilna itu masdar. Fil amali dina amalna mudhofan bari anu diidopatkeun itu masdar kana fa'il atau ma'mulna au mujarrodan atawa dikosongkeun itu masdar tina idofat au ma'al atawa sarta make alif lam. Ingkana lamun kabuktosan naon fi'lun fi'il yahullu anu nempatan itu fi'il ma'an sarta lafad sartaan masdariyah au ma atau ma masdariyah. Mahallahu dina patempatan masdar walismin sareng walismi masdarin sareng eta tetep pikeun isim masdar amalun ari amal. Wa ba'da jarrihil ladhi udifalah kamil binas bin au birofin amalah. Wa kamil jeung kudu nyampurnakeun anjeun amalahu kana amalna masdar ba'da jarrihi dina sabada ngajeerkeunana itu masdar alladzi kana mudhof ilaih udipa diidopatkeun itu masdar lahu kana itu alladzi binasbihi ku nganasobkeun kana itu maf'ul au birofin atawa ngarofakeun kana itu amalna. Wa jurra ma yatba'u ma jurra wa man ra'a fil itba'il mahalla fahasan. Wa jurra jeung kudu ngajieerkeun anjeun makana kalimah yatba'u nuturkeun itu ma makana tarkiban jurra dijieerkeun itu ma ku masdar atau ku tabi. Wa man jeung ari saha jalma ro'a eta ngaraksa itu man al mahalla kana mahalna mudhof ilaih fil itba'i dina nuturkeunana pahasanun mangka ari itu itba eta anu sae. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.